Mandak mendingan kuari urang ngaji haredang saeutik ge ieu teh kapan eukeun nyoplokeun dosa. Yehe jang engke ngaringan-ringankeun ketika urang di mahsyar. Nu mantak atuh anu ngajina di luar mah bari ngopi dah. Atawa di jero bari nundutan leuwih parah. Aduh. Sebab naon teu ngarasa panasna jeung resahna. Teu ngarasa dahagana. Pan emang kumaha gitu. Urang desek-desek aju keluar kesang eta lah nu bakal jadi saksi jaga di akhirat. Ketika engke di sidang kesang ngomong. Malaikat ulah sembarang. Emang urang kan ulah saksinya baheula. Urang emang sia sae. Ulah kesang. Baheula ngaji di Cilogok pada desek-desek nyana teh kesangan kula saksina. Bener ya? Wah lo banjir kula ge bener deket nyana teu kuat kesang kelek. Wah ieu mah termasuk penganiayaan. Eta ge angel deui bae eta ge. Teu beres eta. Baca lamun ka tempat jelema loba urang deuleu. Dina bab Jumat ketika orang poe Jumat sunnah hampir wajib mandi heula geus mandi kemudian make sesengitan segala rupa dibersihan sebab deuk ngahiji jeung jelema loba ulah supaya kaganggu ke urang lamun datang urang ka masjid bae waju ambreng-ambrengan kan lain urang anu bahaya nu deket urang maca sholawatna teu khusyuk. Allahumma sholli pindah di tempat aya teu pindah ieu lain di rarasaan. Allahumma sholli untung namanya lagi kurang kumaha dina bab Jumat eta lain Jumat bae deuk ngaji pokoknya ada kumpulan nah ieu kudu disiapkeun supaya tenang tentrem tumakninah ari deuk nganjang sakebekna ngaca deui hesprene ka baygon diterapkeun saca poho nyana asap teh berendanan eta teh ieu naon kana parfum koreng baygon atuh ka bogohna ge asana aing dianggap jamuk meureun nya. Ya Allah. Tuh. Ieu dijabarkan jeung Nabi. Aya maka atuh ketika huntuna ara rumplak ya Allah ya Rabb loba pangampura Allah nu urang teu karasa ngabantuan batur nu urang teu ngahaja-haja dicontohan baheula ku almarhum Abah baheula mah atuh keur zaman Abah mah contona tukang dangder ieu Abah sok nyontohan jelema dagang dangder buateun di boronjong sepeda kemudian manggi tanjakan nyana ngadorong sepeda nu aya dangderan pan wahar aja berat. Nah, urang aya di dinya mang. Batu beungeut atuh berat kumaha sakieu janda non garangan nanjak na luhur. Kula dibantuan. Teu ngarasa ngabantuan, teu ngarasa eta ganjaran bantuan. Jarau magana tuan ya ramiu inna yarfama tamakamati anjir padaru maka ikutan kasia-sia. Syarti adami maramin galawan syarat waranana mahram zawajatin linahi lan rabi kaduh wong kang ngali kila dan ucapakan masjid daril harami la harima katutupan huram dan ucapakan lapawain zahil dan pemadani kubla romihi dalam sadurung eden balang yana haji
sadurunge den balangana yane ngamuk-ngamuk na jelema maksud jahat terhadap anu seje di negara mapabari namun aya anu ngamuk tinggal bawakeun pepet kait atawa ya wadah polisi jangan ke negara. Tapi kadang-kadang negara geus aman nyana nyen ekses-ekses nu bahaya ge jijieuna karena politik kan jahat. Kejahatan politik berani membunuh sesama lawan, membunuh orang yang tidak disukai. Kos gitulah politik. Sebab politik lain politik Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan di negara orang mah aman, tentrem, ulah aya huru-hara, ulah aya peperangan, ulah aya duma demo. Diharapkeun pemerintahna jala lujur araradi di mana aya eta keur ngadoa we ka Allah. Mudah-mudahan tuh bisa kan ngadoa-doa. Doa urang mah teu pati mustajab. Ya itu sapira doa urang. Lah aya meureun kadang-kadang aya nu didenge. Dek didenge dek henteu ku Allah tugas urang ngadoa. Ud'uni astajib lakum. Hendak urang hayang kawin ngadoa eta mah dijawab lagi kitu. Wuyuh terus. Ada yang nyandung doa bae. Dek dijawab dek kitu terus ngadoa. Allah mah maha sagala-gala. Sanunya terus-terusan urang ngadoa anu kolot leuleus hatena hayang balik. Zaid jeung Umar teh keur pasini teu pira nu dipasinikeunana mah ngan sakadar barang limbah pabrik. Perekonomian ayeuna henteu stabil di Indonesia lantaran mengutamakan orang luar sehingga pengusaha dalam tepati ditolel. Akibatnya tidak seimbang. Sanajan ngagutruk bae ge negara nyaritakeun keseimbangan panu ngarasakeun mah anu melakukeun. Ternyata jauh alalamruk dirasakan ke zaman Gus Dur Masya Allah. Padahal birokrasi boleh dikatakan kurang seimbang, cak anu henteu pro, cak nu pro mah seimbang. Tapi perekonomian maju luar biasa. Pohar eta boleh jelein dua ngomong. Tapi di zaman ayeuna seperti kieu. Aya jelema teu boga dagang naon, teu dagang naon, teu boga duit. Masya Allah. Dagang teu tagih teu. Pohar teu boga duit. Masya Allah.
Allah parah iman negara ya. Wah cina siang ngomong sok ngalantur kira atuh aya nu dagang aja boga duit mah biasa ya mah dagang teu tani teu kulin teu boga duit mending digubruskeun da mah eta mah wajar ieu mah dagang amruk perhitungan untung tapi Allah badit aji bae kadukung tuyul macem-macem tapi dirasakan kok kabehan deh perekonomian teh seperti kieu tapi ningali pembangunan anu dicekal kurang luar wajib properti menyekelna urang-urang layah ya wala yamut. Masya Allah hidup segan mati lu eta tetapi dicekel tinggali kuar itu pembangunan nu nyekelna saha urang mana eta PP eta tanyain dong jangan cuma lihat aja ini sih orang yang ngebangunnya orang mana uangnya dari mana lu melewat aja nanyain kagak ya belum lu harus tahu dong kasurupan lu cekelna caides bahkan PT naga PT luar negeri maju dan lain-lain sebagainya ya Izaya jengki Umar mangan sakadar perebut limbah epa Arnas daging istri keluar kuari perebut epa Masya Allah ribut di hareupeun lawang pabrik ya kari Zaid ngarasa urang dinya keke Umar ngarasa gagah sanajan orang Madura ngarasa gagahnya cerulit di bawah bae Zaid hati ngarasa orang pribumi anak bangsa ya tetap dipertahankan ya ribut pacowong-cowong omong Masya Allah orang Madura ternyata nyerobot nyekel dengan Zaid digegel kita gelut ben gegel-gegelan asa ucing garong atau ke situ gelut baku bae carana digegel ya Allah ya Rabb kenceng gegelan anak nah nu jadi masalah menurut agama untuk mengantisipasi gegelan Ki Umar terhadap Ki Zaid temenang sambarangan lemun Ki Zaid digegel ku Ki Umar untuk nyalametkeun anak pilih dengan cara anu rendah tuh cokot putusan tindakan rendah-rendahnya yadfa'us sa'il bil akhaf cak didieu jelas tuh qaidul fiqhiyah tina nyaritakeun mafsadah geus ieu mah carita di dieu lawan naon wa yadfa'us sa'il bil akhaf tolak ku urang dengan cara nupang rendah-rendahna Umar ngarasa gagah urang Madura huntuna keker Zaid leungeunna digegel ku Ki Umar ieu Ki Zaid padahal mau belati atuh bisa 12 beuteuna bisa tetapi teu meunang wakan 12 beuteun belati tinggal belati dengan paling
paling ashal mulai ti min fakki lihyai carana supaya kendor ieuna kumaha pan digegel mah kitu kencang ka ieuna tah. Nah mungkin bisa dilangketek bisa lah atau ieuna bae berbisukai bisa ditenggel ieuna ku leungeun Ki Zaid digegel ku Ki Umar lamun ditubles belati aya di dieu tubles beteung bisa tubles beheung bisa tetapi teu meunang bertindak seperti eta leuwih teuing cukup bae ieu rahangna bae kurang digitukeun dagor make ieu bae lamun beuki kenceng kana bae dagor deui mak kurang ieu na bae rahangna ternyata nyana boga kekuatan meureunana nyeuh Ki Zaid teh asal lauk asin meureun taruhlah gabus siem meureun digegel atuh nyana mengna meureun nah digegel kencang kulantaran sakali henteu bisa leupas dua kali teu kabetrak tilu kali mah masalah ieu nanti beheungna tapi beheungna ge ulah niat ngabunuh heulangan nu penting leupas Masya Allah lamun geus didagor sakali leupas selesai dagor dua kali selesai ketika sekali teu selesai dua kali teu selesai dagor yeuna joger masih kenceng gede bae Masya Allah berarti ieu urang Madura teh meureunana ngadahar beusi iya jadi keker awakna bangsa pelek-pelek mah kunyana beuh dipake lalap buah Madura atuh teu bisa ieu mah kenceng jasa eueuh deui jalan Ki Zaid teh iwati nyekel kana huluna tarik leungeunna ajeun teh korban geus cekel huluna tarik sakuat tenaga ternyata horenganan Ki Zaid ge lain sembarangan nyana pernah di Gunung Karang Masya Allah ngantiragan di Gunung Karang mantra-mantrana dibaca anjing belang anjing hidung Gunung Karang atuh ya Allah lain hiji anjing-anjingan teh budak nah iyalah iya dibaca mantra-mantra ku jana Masya Allah datang ka iwung-iwung burung dibaca ya tak pagawean Jawara eta belon eta pagawean Jawa ya Allah abi koneng abi hideung dibaca ku jana iwung burung itu Jawara eta mah dibaca terus supaya sia sebab sia aku direkam sia bayangan ieu mah geus burung-burungan mah burung teh artina terjadi teh nah kana teh lamun kacaekan mah lamun burung sia iwung ge burung dicekel iwung teh meunang dicekel ban ku baheureuh awas iwung teh meunang dicekel sia karagap burung teu jadi awi ieu ge kos itu ai koneng awi hideung awi ater iya tak iwung burung biasa nama jelas ieu mah beuki kenceng udah kurang hebat mantra-mantran lah Masya Allah lah dibetot bae guys langsung inget boga papatah titis hoka betenkeun sabaraha meureun di dieu non gitu ngaranna pelor beak betenkeun kataekan bener jadi kan muringkak dibengkekeun dibetenkeun mah ieu teh berarti kuari jadi batu leungeun teh jadi batu teas cekel tet betenkeun ngan teu kapaciritna tarik dia Masya Allah berhasil nganu huntu Ki Umar umplak kabeh hele jajaten Madura ku Banten weh atuh Gunung Karang dilawan
Masya Allah, ini juga belum seberapa padahal mah geus teh modalnya lagi. Jawara mah kos belum seberapa, asal menang begitu Jawara mah. Padahal mah nyana geus ngap-ngapan. Can sakumaha sia aing ye. Padahal mah nyana geus sadoa aing sakedeung paeh aing ye. Jawara sia aja Jawara. Jawara mah tilek dek eleh. Jawara kuari jadi bandar koprok misalnya ya ayo dek menang ayo jelema nu masang aja dek menang itu bayar non masang deh menang deh nyana geus teterkan emang aju elehnya itu Jawara mah geus beres tet dimenangan deui atuh samakna bujana digulungkeun hor geus beres enggak santet jalan geus Mbu Mayar teh Jawara mah goblok pindah deui ka belah ditu eta Jawara tolol Jawara koprok mah lain deui jeung Jawara gelut Jawara koprok pasti eta aya di dieu beda Jawara koprok jeung Jawara gelut eta lain deui Jawara cewek lain deui Jawara mabok lain deui nah Zaid gelut jeung Umar kebeneran Ki Umar ngegelengan Ki Zaid setelah didagor sekali masih kene nempel dagor 2 kali gencengan dagor 3 kali masih kene gencengan untuk menyelamatkan tarik lengan blek kebeneran huntuna umplak kabeh getih ngolocor pan sia mama enak serong jadinya atuh lain serong aing kumaha deui cek Zaid teh main tarik-tarik bae leungeun atuh aing diantep mah bohewel aing nyaos ya bohewel apa itu bohewel makanya lu jangan enak-enak di sini Mandura lu ini belum seberapa ini gua ntar gua keroyok nih dikeroyok sama anak buah gua banyak nggak usah anak buah ada anak buah aja masih berani sama lu jangan sembarangan ini gua orang pribumi Dedemit Gunung Karang itu temen gua orang kayak ngomong pohara jana ada demit babaturan anu jadi masalah kuari urusan umplak huntu kumaha eta pan permasalahan lah aya leungeun mangan sakadar kena urut huntu doang ari terak mah terak tapi kan huntu umplak beratan huntu umplak kan nah iya urusan huntu umplak kok iya ya masalah lah gitu Masya Allah nggak selesai kabeh ge dibahas hukum-hukum Al-Quranul Karim tinggal orang meraktekkeun apa anu urang kuari hirup di alam ieu anu aya tulisanana di alam nu geus nu bakal lanjut ke alam nu bakal kudu diperhitungkeun sih hade Masya Allah numantak lamun cara orang ningali pembunuhan di Rohingya anu baheula di Uzbekistan termasuk baheula zaman PKI di Indonesia jelema dibeulem jelema diragaji di Indonesia can kebal di pos atuh sarua bae dibaragaji ustad teh di kampak kuluna teh kudu di Rohingya kuari mah di Rohingya Masya Allah karim yeun kuburan asupkeun kadinya belum biadab luar biasa geus kudu dibacokan mah biadab dibelem pan parah jasa pangulah-ulahna ngabunuh ngagunakeun seuneu ieu mah geus biadab jasa mendak pohara jelema kafir mah ketika nganiaya ka jelema mukmin seperti itu mukmin mah ya aturanana bisa ditampiling bae jeung ulah ngabunuh maksudna teu bisa ditampiling jotos teu bisa dijotos karat dirinya beteung dan lain sebagainya untuk menyelamatkan orang kafir mah teu kitu lamun geus lindes bae jadi urang ieu perekonomian geus dikuasai ku kafir politik wari kedilangkeun teh kafir nu menguasaina pribumina kumaha deuk ka mana nah kan urang mah urusanna paling ge demo deui demo lamun aya pemimpin namun eueuh itu kan lain sademo-demona
tinggal ngap beres ya teu lembur urang geus dijualan kabeh tinggal sacemblok hayu Tangerang BSD ka ditu tinggal kampung rumpak sinang sacemblok saeutik deui belah dieu teh tinggal doyong jeung keroncong sacemblok belah dieu ge bakalna tinggal kendal jeung kawaron doang sacemblok teu mana pondok geus beak geus teu kacari tetep geus jeung teu diperhitungkeun gu nya geula sabiraha anak bawang Cilongok mah kan negara gede ini ceplok didinya gak bangun didinya gereja nongol di permukaan masjid mah di jero secara syiar eleh tinggal orang kuari udah ka rumah belajar penca di Jakarta geus teu pati besi teh geus eueuh di Bogor atau gitu kene ke urang ka belah dieu atuh guru-guru penca geus sareueuh nu paruasa atuh geus tarilok kuari nah ini tinggal di Beuleuman nah ieu negara urang mentek kudu siap-siap mental tauhid urang mimiti tauhid sia de geus aya nu ngarobah-robah aya nu mere kukudang ingat moal kebal di alam dunia ketika aya nanaon siapkeun perang dibunuh ku kafir syahid geus ditingkatkeun geus tauhid urang ngan urang kapan lain deuk peperangan urang mah deuk teh bener negara jeung bangsa deuk bener umat sangkan negara jeung bangsa teh sesuai jeung perjanjian Pancasila baheula atuh sanajan kumaha gawe deuk perang Majababari ku ari ge ulah disangka sanajan diomong-omong nu guru penca geus sareueuh nu puasa geus sareueuh ge atuh dina waktuna mah emang kumaha gitu urang Indonesia pantang mundur boro-boro perang ngahareupan kafir perebut itil wani ngalawan Indonesia ya Allah nyawa taruhannya budak lamun geus kalau kita kurang sabilillah batur bae mah sabil itil atuh dari Indonesia udah dikira di Indonesia apa laletik jelemana deuleu daharna di Iran mah di Iran jam 10 urang dengan restoran malah nemu ka jam 11 dengan restoran dising-serikeun tidak boleh di negara Iran sebelum zuhur restoran muka kaget kula nanyakeun emang kenapa nu mantak tidak diperkenankan untuk makan sebelum zuhur dipacu supaya belajar entak palinter urang Iran di urang mah memeh digawe uduk geus 2 piring keur digawe uduk deui ngarokok ngajus-jus bae nu mantak nyeun imah bangunan teu anggeus-anggeus eueuh nu bogana ngararoko we ngaropi aya bae nu bogana bangunan sibet teh sia nyawa sibet kale kilir mudik atuh teu kudu sisibetan penting sekian poe anggeus ieu mah teu asal aja nu mana bangun ngaler ngudul ngetan belum bangun ieu cekal itu eueuh bae waduh gaduh bako ya Allah ya Rabbi eta tukang lain tukang orang diung ya kah ini Indonesia kok gitu baheula batu berangkat teh jam 7 keur kula leutik badi gawe tata keur nyieun imah ieu teh jam 7 tukang dararata ngaju ngopi setengah jam jeung ngarawes setengah 8 berangkat leres lah kuari aya aturan tukang bas ngojek heula satungtung atuh sewa aya kene atuh ka ditu teu bangunan-bangunan tinggal nunggu ke bangunan bae geus nyeun kopi bari ngarokok ngadagoan geus tiis deui isi tukang bas ka mana iya sih geus bae jam 9:30 emang itu si mana ngojek heula lah sejeuna teh jadi berarti boro-boro awewe bangunan ge dicandung kos kitu teh terbengkalai eta nyandung eta tukang bas ngojek jeung ngabangun imah terbengkalai atau komo awewe dicandung
tak cak awehakan doa itu adil nyandung adil mah teu naon ngojek ge boga aturan jam genep eureun jam 7 terus ka itu masalah je tinggal cak awe emang aya nu ngojek ka situ ulah loba omong sia nah ieu walau udat yaduhu lamun digegel yaduhu leungeun ki Zaid ku ki Umar khallas sahabil ashal Zaid kudu nyalametkeun leungeun dengan cara nu paling mudah mimiti min fakil liye pecatkeun dua uang-uangan anak mun bisa lamun teu bisa ku urang dikitukeun ku leungeun dikitukeun diheuaikeun teu bisa berbisike deungeur ceger kena coplok ternyata masih kena teu bisa fain aja salamun teu mampu ki Zaid untuk jalametkeun leungeun dengan cara diheuaikeun teu bisa ditenggel ge teu bisa fasallaha ngalolos sekuat tenaga dengan baca Bismillahirrahmanirrahim mali baca geus banding anjing hideung anjing belang mali baca tarik ser tanah darot asnan umplak huntuna atuh hadaru nu masalah teu katempuhan teh teka tempuhan di akhirat tuh masalah ya Allah percis di zaman Kangjeng Nabi ana rajulan abayada rajulin hiji lalaki ngegeleungeun lalaki sejet panazaya dahu mimpi ditarik eta leungeun nu digegel teh sakaligus ayo prak bawa kuatana ya umplak huntuna duanana dilaporkeun ka Kangjeng Rasul padu minta pertanggungjawaban akhirna Kangjeng Rasul memutuskan ya abdu ahadukum akhahu kama ya'dul fahlu ladiatalak di mana-mana ngegel salah sahiji aranjeun kabeh kabatur kadulurna percis kos ngegelna sapi onta jalu eta ketika aya anu umplak lah dia tanda saya bertanggung jawab saya dia heula masalah geus atuh lamun teh mah urang geger tarik huntu umplak di akhirat masalah ya Allah tetapi namun saya digeger tanpa maka perhitungan setelah digeger kebenarannya nama belati tusuk pae ki umat ieu masih kena sanksi di akhirat sebab masih kena bisa dengan cara tuh dibunuh kok dibunuh nah ieu bakal kena sanksi ya Allah ya Rabb bakal disidang ke tah di akhirat teh persidangan nu kos karar itu lantaran nyana masing-masing boga dalil mata kula ngegel anu maksudna nu mata kula nubles anu maksudna diproses gegelan jeung belati pembunuhan teh eta kan hiji bae ge kan eta lila pemrosesan eta kakarak satu pasal encan deui pasal-pasal penganiayaan nu sejet encan deui pembohongan encan deui saurang bagi urang nu nungguan teh kan triliunan manusia bari panompoengan sadepa bayangkeun ku urang proses hisab garana nah saurang bagi model kosi mangga di zaman Kangjeng Nabi Adam terus beres zaman Kangjeng Adam kan zaman Kangjeng Nabi Idris zaman Kangjeng Nabi Nuh terus Kangjeng Nabi Hud Kangjeng Nabi kablade zaman Kangjeng Nabi Ibrahim terus ka zaman Kangjeng kakarak urang di zaman urang bae ge masyaallah di zaman Kangjeng Nabi zaman sahabat zaman tabiin atba tabiin sadunya mangani nah ieu haji pendi mah geus lelah atuh ya lagi geus bae panon poe geus ngorot teh ka dieu rupa geus hideung leteng kesang geus 2 atlet
nyana geus menta bae ka malaikat-malaikat ya kebal teh nge membandingkan ridho bae di kamamanakeun lah. Geus ridho ieu mah waduh teh panas jasa ieu. Atuh komo di kana neraka. Bayang kita kurang nu mandak mendingan kuari urang ngaji haredang saeutik ge ieu teh kapan eukeun nyoplokeun dosa. Ye jang engke ngaringan-ringankeun ketika urang di mahsyar. Nu mantak atuh anu ngajina di luar mah bari ngopi deh. Atawa di jero bari nunutan leuwih parah. Aduh. Sebab naon teu ngarasa panasna jeung resahna. Teu ngarasa dahagana. Pan eta emang kumaha kitu. Urang desek-desek aju keluar kesang eta lah nu bakal jadi saksi jaga di akhirat. Ketika engke di sidang kesang ngomong malaikat ulah sembarang emang urang kan ulah saksinya baheula urang emang sia sae ulah kesang baheula ngaji di Cilogok pada desek-desek nyana teh kesangan ulah saksina bener ya wow lo banjir ulah ge bener deket nyana teu kuat kesang kelek wah ieu mah termasuk penganiayaan. Eta ge angel deui bae eta ge. Beres eta. Baca lamun ka tempat jelema loba urang deuleu dina bab Jumat ketika urang poe Jumat sunah hampir wajib mandi heula geus mandi kemudian make sesengitan segala rupa dibersihan sebab deuk ngahiji jeung jelema loba ulah supaya kaganggu ke urang lamun datang urang ke masjid bae waju ambreng-ambrengan kan lain urang anu bahaya nu deket urang maca sholawatna teu khusyuk. Allahumma sholli pindah di tempatan aya teu pindah ieu lain dirasaan. Allahumma sholli untung namanya lagi kurang kumaha dina bab Jumat eta. Lain Jumat bae deuk ngaji. Pokoknya ada kumpulan nah ieu kudu disiapkeun supaya tenang, tentrem, tumakninah. Ari deuk nganjang sakebekna. Beuh ngaca deui. Beuh hesprene ka baygon diterapkeun saca. Poho nyana. Satya berdadan eta teh ieu naon garang parfum koreng baygon saya. Atuh ka bogohna ge asana aing dianggap jamuk beureun nya. Ya Allah. Tuh. Ieu dijabarkan jeung Nabi. Aya maka atuh ketika huntuna ada rumplak teu saha. Ya Allah ya Rabb loba pangampura Allah nu urang teu karasa ngabantuan batur nu urang teu ngahaja-haja dicontohan baheula ku almarhum Abah baheula mah atuh keur zaman Abah mah contona tukang dangder ieu Abah sok nyontohan jelema dagang dangder buateun di boronjong sepeda kemudian manggi tanjakan nyana ngadorong sepeda nu aya dangderan pan puahar aja berat. Nah urang aya di dinya mang batu beungeut atuh berat kumaha sakieu janda non garangan nanjak na luhur kula dibantuan teu ngarasa ngabantuan teu ngarasa eta ganjaran bantuan mun datang ka luhur geus Bang lah geus teu ngarasa nanaon itu mah ngabantuan padahal ganjaran gede jasa. Di akhirat urang loba bantuan urang ka batur nu teu karasa. Ya Allah yang eta tah anu jadi hajatan dari pangampura. Oh ulah eta tuh anu sok dicaritakeun dina kitab teh aya jelema perek teh artina perempuan eksperimen. Ya muncak orang Garut mah dongdot.
bahasa Cikupa jablay nyata aya jablay liwat kemudian nyana dahaga geus dahaga luak lieu nyana neangan sumur aya sumur eueuh timbaan kemudian slopna dibuka aju pake ngalacai jang dahaganya geus beres nyana dahagana leungit aya anjing ngelel kadeuleuna bangun hayang nginum aji cek jana teh aing ge hayang nginum tadi bu pohara jasa ieu ge meureun sarua dialakeun cai ku jana seuk make selop jana tah jang anjing di akhirat diampura dosa teu karasa tah loba jasa Masya Allah komo tah mah kadeleuna aya nu ngaji bangun lapar saya laparnya gade nah aing gada ayo gada haruduk ayo beres gada haruduk bayar Gus ya aing 2 sia 2 atuh Gus wadeh cek da dek mangmayarkeun tungtun mangajang hilek bae memal deui mah atuh nipu mah kumaha bae Masya Allah geus bunga-bunga cek kana aing bahaya tah mah bahaya tah mah ge hisab dong bung ngaburak tah Gusti Allah nah ieu loba nu teu karasa ngadorong teh ya bantuan teh mere duit nu teu karasa mun teu karasa jalan kurang sia ceng cerik hayang es kurang cerik hayang es mah teu mere kunaon masih teu mere pelit mama gimana teh teu bugaeun meureun tah cek dah bere kurang het para duit teh 1000 sia gede-gede menang tante siapa rembel bae di berege atuh kayang mah 10.000 cek teh enggak 1000 ge menang jeung es sih mah balik kana mah menangna we ka tukang es teu karasa tadi 1000 teh buat ting eta anu bakal jadi anu teu karasa Masya Allah kan Masya Allah aju ngabungakeun tuh kudu kasa ka pamajikan ulah lihat ku kumaha geus ya Allah ya Rabb urang ulah duit langsung balik ke toko emas milih urang 5 atau 10 gram neng coba tak pakai naon kak pakai neng jadi macam cin pakai aja guys pakai Masya Allah nujeuna kak urang geus jauh ukuranna kan alhamdulillah Masya Allah menang 2 pe toko emas dan lagi tadi dah ngabungakeun jadi nyedihkeun sial aki-aki segala aduh Gusti Allah teh ya Pak cerita langsung beuki bungaheun jasa wah ngabungakeun pamajikan mah kumaha bae carana nah geus taruh ka pamajikan mah teh kudu aya sekitar 1 kilo awe bangun tolongos intip boga salah lagi henteu cenah masalah kena geus pepegatan anyar ka karek 3 bulan 4 bulan wah geus lepas idah tah geus balikeun ku urang emas bau bungaheun jasa ngabunga mah kumaha bae nu eta bunga anu di macam ruut ieu keur carita nu teu karasa wa man uzira ila uramihi fi darihi zaid aya di jero imah teh kapan macem-macem aya imah urang sorangan aya imah model kontrakan ngahiji imah tapi cuman dipasing-pasingkeun kan ku kolotna saimah tiluan model di Arab mah bangunan nah sakamar ieu nu kakana sakamar ieu nu adina sakamar tuh aya nu salantai terserah salantai di Arab mah lantai ieu nu kahiji lantai kadua lantai dan lain sebagainya masing-masing kumaha kabogaana isarua bae nu penting imah lain majlis lain masjid lain jalan Zaid aya di imah kemudian diintip Kuki Umar
ngintip kaki Zaid nu ila huramihi kana sapirang-pirang haramna yakni nyana kerjeng pamajikanana diintip ku Ki Umar kan baheula mengintip teh eta teh ngetren zaman Haji Pendi pemuda mah ngintip ngetren teh ursanana blon eta itu gua teh kudu ngintip pencet atuh ngintip gua pencet HP jauh aki-aki ge mencetan nu kos kitu bae jang sanaraka-naraka saasur-asur atuh lumayan atuh jana mah engke jeung colokan matana ceulina segala rupa gara-gara neuleun HP kos kitu hayang neuleun susu nu gede aya cenah di dieu ngobrol nya jeung batur tarolol jang saasur-asur los wangan ngomong bae teh maksud kitu nurut atau Allah saya nurut Allah engke kajawabannya di akhirat dadah ji aja di kawana aduh nasib cenah ka neraka emang gara-gara mencetan HP pun mencetan HP sih ka neraka tadina susu ayo sia wah geus dijelas-jelasin gitu gak dipencet deui Gus ya awas ya ayo ngan ngejelaskeun doang henteu cenah kieu mah hayang nyaho doang sarwas ya doang segala lawan macem-macem waman Zaid nuziwa diintip ila huramihi pikeun kajeng pamajikanana atawa jeung amatna sabae atawa kebarengan jeung mahramna diraya di diintip di jendela leutik mun urang mah meureunanan kawatin mah tah nu luhur teh lobang angin teh sok aya kata di deuleu kitu awasak bi atawa liang jendela nu leutik diintip ngahaja deui lain ngan sakadar kebenaran ngahaja normal deui maksud tah mah ya otomatis kan paromahu lantaran Ki Zaid lolo diintip ku Ki Umar akhirnya nyokot batu letik set tipah hujanna cak kena matana lolonglah Ki Umar atawa lain sekadar lolong awasa bakur baini dibalang ku Ki Zaid teh ngadeukeutan kana dua matana kan kadang nu ngintip budak ngintip tak kajen kumaha ge nah wakeun batu pura cekeh henteu kena matana mah ngan kena bali pisah ka di atawa tarang ayeuna pajar raheut lah tina raheut eta ngemu bae kumaha eta urusan untap intip ieu mah urusanna untap intip udah untap intip tapi aju disentil batu pelolong atawa ditimpa kemudian Masya Allah timpahanana lain sambarang timpahan berarti make menyem kajen kumaha nah tiba ka cek paeh luka aja paeh ngaran-ngaran diintip nyana teu ridho teu suka akhirnya memberikan tindakan anu terjadi seperti tadi bae kahadaru kumaha nah untuk jana lungtung tengok kadinya untap intip kumaha lamun Ki Zaid keur diimah kemudian maksudna kadele aurat segala rupa kitu mah diintip keur henteu keur nanaon teu meunang ieu mah diintip teh taruhlah keur make sempak doang atau sataranja nah berarti deuk happy nya jeung pamajikanana tah atawa happy kan berarti nya geus terbuka aurat kan teu meunang di deuleu haram di deuleuna lantaran nya keur sataranjang diintip timbah tuh masalah tapi lamun Ki Zaid diimah lawang dibuka kemudian jeung pamajikanana nyana keur sataranjang kadeuleu ku Ki Umar liwat malah nempokeun bae di lawang
Atuh teu meunang teh mah lantaran lain ngintip teh mah heuleuh sarua jeung ngahaja. Atau jendela dibuka atuh teu meunang nimpah sebab salah nyana. Kunaon atuh lawang dibuka lalawora. Eta begitu ngaranna lalawora. Komo nu terjadi di pantai-pantai na tah mah kan ngahaja jasa teh. Henteu meunang urang ngeuleukeun we kieu hajinya marah. Apa kamu lihat ya saya? Kamu ngintip jatuh bukan ngintip ini mah lihat. Wah bego kamu nggak tahu ngintip kamu. Ini mah terbuka tuh nggak boleh dilihatin. Buat apa tuh kalau kamu ini ada di tempat terbuka nggak dilihatin? Udah kamu menikmati, saya juga melihat nikmat. Ya udah kalau begitu mah kita sama-sama mencari kenikmatan. Iya makanya. Barang ego kabehan. Nah, lamun tempat terbuka atau di malawangna dibuka, kemudian didele di tengok, teu meunang ditimpas bablas lalaworanya. Atau jendela dibuka lalawora kene. Tapi kan lamun lawang ditutup, jendela ditutup, aju naik cara haji pen di baheula ka lobang angin deuk. Eta mah kan ngajak. Doon tempat tuh naik make tar aja deui. Malah anu ragag sakala. Baheula wae anu ragag di tar aja. Jadi keluar ka jelemana. Sia kunaon ieu? Pan masang tar aja di dieu sia. Naonan? Itu nanaon ngintipna. Saudara dia tuh nek non intip-intip tuh bebeja bae ka aing dibukakeun ku jandelana. Ayo atuh. Baheula tarolol cenah. Eta lah jelema primitif ku kitu baheula. Nah, iya. Nya urusan intip mengintip ye. Ai kitu bah, simba mandi di sumur kemudian terbuka, urang neuleukeun teh lain ngintip apa? Ya si mbak nage terbuka kos gitu, malah mah begitu diintip kurang nyana kikian, pengen lo, hai sini, goblok gak babaratan burungnya. Nah itu lain ngintip, ai ngintip mah tertutup di liang letik ngaranna ngintip. Nah lamun dibuka lain ngintip, neuleuh teu ngaranna beda neuleuh jeung ngintip. Bahasa Sunda mah macam-macam. Bahasa Sunda mah aya betik, aya betok lain. Da bukan kitu. Nengtet nongtot lain. Eta. Sunda mah hebat. Nengtet seti, kos boga awewe nengtet ngaranna. Lamun nongtot, nah leho nongtot. Mandak eueuh kolot urang baheula, teh leho nengtet eueuh nongtot. Lah geus ngambay ka handap. Macem-macem bae. Ya keur carita bahasa ieu mah keur carita bahasa. Asana ngeunaheun urang seubeung ngadenge Sunda mah ja. Kumaha bahasa Melayu mah asana urang mararang mang teh kitu teh. Bahasa Sunda mah beudeuh kumaha bae ambalaya. Iya. Wah, itu anak lagi ngapain? Lagi makan kerupuk, kerupukan. Kekersekan jasa teh budaknya. Ngeunaheun coba Melayu. Lagi ngapain lu? Lagi makan kerupuk kekersekan. Enggak ada. Makan kerupuk kekersekan enggak ada. Ayo coba Sunda mah udah kekersekan jasa ngasa kertak-kerak ngeunaheun mah eta. Nah, loba jasa pembendaharaan Sunda mah ngeunaheun. Aduh goblok tolol araya kabeh. Katangkorak-tangkorak aya. Sirah biasa Sunda mah. Ya Allah ya Rabbi. Sarua Sunda mah ngan beda lagam doang di Bandung sarua atuh sarua ngan beda lagamna doang saya tidak ada lengkong-lengkong. Nah Garut sarua tah Garut Bandung sarua Tasik beda setik Banjar ada ngarang saya tika ditu Ciamis sebelah ditu nu teu bantes mah Cianjur mah ngalong teh cenah. Hei pada ka mana? Cianjur teh nya mah deuk gelut ge awas ya kuaing di dagong. Yo kita masih beti kos kitu mah tuh. Cianjur termasuk nominasi terbagus dunia Cianjur, tetapi teka pakai di nasional paling bagus Cianjur dunia. Untuk kelas dunia paling bagus di Cianjur maksudnya di pembendaharaan, tetapi untuk nasional nah tetap baik Bandung. Entak sedang kurang Bandung teh bahasana sedang. Tapi eleh sih Kurawakidang mah.
mantap orang Bandungnya tercengang ada ngira girang mah. Orang Bandungnya kaget ceknya kiawat di bahasa jelema teh lain. Atuh silaturahmi orang kawin teh kaditu kemana ka rawa girang. Dia juga orang emang dia terima gitu. Orang Bandung ada yang gitu, jari jai mengadanya. Lempang ngabesan, sembarangan ya, lempang sembarangan ewe heula. Laki bure ewe heula. Ada parah roh kira mah. Serius eta kos itu serius ada. Aya kayak kuari ge masih kayak eta kos gitu. Laki bure ewe heula. Aduh, orang Bandung yang geus takut ngomong aing ngomong izai. Aduh. Nah, iya. Jadi lamun Zaid intip Ki Umar keur sataranjak kayaan di imahna lain, di masjid lain, di majelis lain, di jalan. Berarti ngintip min kawatin tina lobang angin ausakobin atau liang letik dari ngintip na ngahaja lain nu edan makan lain ngahaja temah tebuga maksud atau kebeneran modal diangkot kita mah pan lain ngintip diangkot mah. Zaid naik mobil angkot kemudian aya awewe di hareup make rok mini. Kemudian didelekeun ku kita ada merlang-merlang lantaran nyana kan serba salah aya sempak beureumna kadeulu nyana ge geus dibetotan bae ta rok mini dibetotan ku batu ja pendek besok aya nu betotan kan awe ge meureun aya rasa isin mah saeutik nyana ge lain sapi nyana ge besok aya ngabetotan gitu betotan teh siap Mbak. Nah di dalam kurang intip temenang si Mbak nyolok mata lalaki nu ngintip temen sebab teman lain ngintip teman atuh bungan nyana kunaon make rok mini atuh malah kurang nasehatan Mbak ini jangan sekali-sekali naik angkot pakai rok mini bila perlu sempak aja Mbak. Orang jadi dakwah di jero eta dakwah lain dakwah sarwana teman ditanggung-tanggung Mbak teman kos itu emang kunaon gitu atuh rok mini mah masih gede lah mending sempak atuh teu naon kukulak wali diporosotkeun jauh masalah berhasil berarti dakwahna nya. Nah iya urusan ngintip pengintip sing ada geus lamun di mobil teu meunang malangkeun kanu neuleuh atawa ngabalangkeun batu teu meunang sebab atuh bongan nyana. Nah, komo di Indonesia makan di Indonesia beda jeung di barat. Di barat makan geus nafsi-nafsi. Batur sataranjang kurang didelekeun nyana teu senang bisa diajukeun ka meja hijau di barat. Teu meunang, masing-masing banget. Aing sia-sia jadi geus modal tasawuf deui geus kitu. Masing-masing. Di barat didelekeun nyana teu senang bisa diajukeun ka meja hijau. Di Indonesia mah henteu. Masih biasa keneh mah. Ketiburan masih aya kesopan bahkan awewe make sempak make rok mini bebugil asal geus kawin boga anak nyana mikir aing jadi kos kieu sanajan di Jakarta sanajan bintang film loba bintang film bugil anu kuarida jana tobat ka Gusti Allah tobat ya Allah saya dulu waktu jadi bintang film ya Allah mohon maaf surga atuh tobat aja diterima tobatna daripada anu asah untuk boga dosa aja teu tobat-tobat asa hebat bae mendingan eta tuh loba di Indonesia mah pokokna mah bintang-bintang film bugil nu baheula nu kawin boga anak antara robat Masya Allah iya dan karakter bangsa Indonesia teh teu bisa dileungiteun hese deuk dileungiteunana datang ku ari Cina terus pakai iklan Cina loba dikurang ge anu katarik kilu tapi asal kawin boga anak eren eta hese tah di barat mah kan terus di barat mah anak jeung bapak bobogohan di adik jeung teteh bobogohan terus bae asal geus baleg jarang hiji jelema kapanggih jeung kolotna lantaran sakadaekna hirup teh ka mana. Mantap kula juta bentak di Amerika kos itu.
masing-masing bae hirup teh jeung kolot ge panggil tega panggil eta kos kitu keayaan di Amerika. Nah teu meunang urang dulukeun bae kitu tah kemudian teh senang bisa diajukeun zeunis masing-masing di urang teh di urang mah aya nu make rok bini ge aju kadele ku santri gitu kiai haji make sorban bangun ipet-ipet teh gitu ya budak berarti encan jadi sia aduh encan jadi hebat aya nu hebat tah didelekeun ku make sorban mah mukakeun ayo sia sadaekna sia tah tinggal make sorban apa aja boleh oge nih di Indonesia berarti lo kayak kos gitu dilok inul bisa gitu poharana kamar iya inul kuari mah boh tobat buat cenah nah iyalah urusan ngintip pengintip guys lamun aya di jero masjid mah diintip teu meunang malangkeun batu mun aya di majelis teu meunang sebab tempat terbuka tempat umum itu kene di jalan raya teu meunang ieu mah lamun di tempat khusus di imahnyana syarti ada bimaramin wa zaujatin min nazir dengan syarat mahram jeung pamajikan kana neuleut kecuali nu ngintip teh deuk ngintip geus aya pamajikan dirinya atawa jaga bareng jeung pamajikan teu meunang kila wastitaril huram itu kene jeung katutupan pirang-pirang haramna henteu kudu saya dikerja jero kamar barangnya jeung pamajikanana dengan masih kena tertutup untuk terbuka kemudian diintip ku Ki Umar menang Ki Zaid males intipanana gila cek sakal wa indarin gobla romihi jeung kudu disingsieunan meme dibalangkeun batu walau azzara wallahu a'lam.